Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Bismillahirrahmanirrahim. Ia nerangkan orat bagian nomor kaopat. Sebab orat di dia ceritakan ayat sabara ayat opat bagian hiji. Cenah orat lalaki atau amat keur salat nyaeta saukuraneun antara buja jeung tur. Dua, orat awewe merdeka keur salat nyaeta sakabeh badan kecuali rarai jeung dampa panangan. Dua, katilu naon cenah orat awewe merdeka dideukeutkeun jeung amatnya. Orat awewe merdeka jeung amat dideukeutkeun lalaki dengan sakumaha sakabeh badan teu aya nu dikecualikeun. Bahkan hatta kula mata dzuprin munfasilatan min huma, sehingga pangeureutan kukuna nu geus pisah ti eta awewe orat haram ditinggalina ku saha ku lalaki dengan kadenya haram ulah teu halal berarti atuh teu halal lamun patempo-tempo eta mah sanajan indah amnil fitnah, sanajan aman tina fitnah. Aman tina fitnah teh teu aya syahwat, eueuh rasa bogoh, po nini atau nempo nu gelo. Eta aman tina fitnah seperti kitu tetep haram. Tu angot lamun dibarengan ku naon aya syahwat. Kade hati-hati jagaan, tekadkeun dosa ketika disampur ku kabogoh terus ulin. Aduh, Masya Allah. Terus oyong-oyongan segala, terus selfiean dideketkeun di dawana pipi natenya terus bari kade dorakan eta teh dosa. Eta ngirim naon ka kolot mun ngamuk minta HP belaan kolot naon aya ngajual segala rupanya, capek mengesang ngalah duit jang meuli HP supaya budak daek ngaji tadi nama aiku budak kalaka dikirim pinarakaeun ka adena udzubilanya mere pinarakaeun. Eta kolot sa capek-capek si karunya dengan sa capek-capek melaan aya mah hayang sinang ngaji sinang daek sakola bongan teu daek we ngaji teu daek we sakola gara-gara teu pangmelikeun apena kalaka dipake teu cleug apena kadenya cing karunya gakola nu capena lebah kolot urang na teu apaleun deui lebih pinter kene urang daripada naon daripada kolot urang mau boga segala rupa bisa mukaan bisa ngin akun segala rupa. Ari kolot da teu bisaeun teu apaleun muka Facebook kita nyaho teu nyaho sing karunya atuh kade sing karunya bobogohan di mana dibawa ke Pattaya ke mananya ke Galunggung ke mana-mana. Cenah ada urang mah geus tunangan ieu da can halal. Nikah nu geus salaman naon tah nikah. Nah, nanya geus aya naon cincin tunangan katanya. Mini geus asa jadi salaki pemajikan geus tunangan. Ade ulah neraka. Awas isukan orang bakal jadi kolot ketika orang ayeuna boga laku seperti kieu anak orang bakal leuwih ti kieu dengekeunnya
bakal leuwih tenan, bakal leuwih tinggi. Hati-hati, naudzubillah. Perhatikan bisukan geus kolot, perhatikan sing apa ayeuna urang geus apa ya Facebookannya, bisukan anak urang geus Facebookan tempo. Facebookna bisi nyampakeun bogoan jeung nusa jeung baturnya urang teu nyahonya. Kerem ulah di kamana-manakeun lamun naon mun teu kanyahoan. Teu saeutikanya kasus leuweung budak leutik kabur ke mana nyaho. Dangjian jeung lalaki sejen. Eta kolot sacape-cape aya nu ngababu teh, aya nu naon teh? Aya nu ka sawah, aya nu ngaritan naon gitu jukut maraban domanya. Aya nu dagang cepetan segala rupa, capek ngesang ngalah duit dibelikeun kana HP tadi nama supaya daek ngaji. Aya sing goreng ku budak kalaka dikirim naon? Kirim kemaksiatan ngajongklokeun ka neraka. Naudzubillah. Pisan terima kasihna. Awalnya suka dibalikeun ku Gusti Allah jadi ke diri urang yang ada hati-hati. Tuh. Hati-hati, jangan tahan dan jauhan. Gus buka kabogoh, anu gus buka pasangan, anu gus naon kuat ayang halama kuat naon kuat nikah lah nya dan boro-boro naon boro-boro pacekal-cekal patempo-tempo ge haram boro-boro patempo-tempo beungeutnya eta nempo kuku wungkul ogenan geus haramnya kuku anu geus pisah teh kuku anu geus naon anu geus pisah buk anu geus pisah dibawa ku palakina haram tuh katanya deketin laki dengan sing apa ti ajnabi teh saha cek kamegi naon cenah kusa incu oge eta geus aja nabiatnya saincu ajnabi lain mahram lain naon ta lain mahram beda aya kayak agis asas asa mahram pedah naon pedah saincunya pada mah naon lain ada mah lain lain mahram dengan kadenya nengnya kade anu sok resep sulpa selfie foto neangan foto bibir dipanyunkeun segala rupanya di glowingan heula gitu nya tahan isi mah dimahalkeun ku agama teh mahal kudu dibungkus kudu ditutupan ulah dia memurah gitu ka rumah kalaka dimumurah sineng digratiskeun naon si gunana naon gunana ketika aya naon tak ketika urang upload foto cantik urang ya tanya tuh loba anu naon anu nempoan anu ngalaik segala rupa datang mata ngalintuan ieu teu mata ngalobaan duit ieu nya ade sing beki rapi tutup aurat sing beki naon beki rapi dina hareudang pagsakeun asup ka imah tuh hareudang mah cicing di imah asup ka WC sugan tris di WC mah nya buka kulkas ajuk anak kulkas sugan sekalian keluar mah wayana ditutupan tutupan ulah kala ngajakeun keluar make naon celana tukik teh nya anu luhureun tuur masyaallah mercet ya gani nepi ka katempo kayaknya naudzubillah jadi kebanggaan ketika bisa kikituan bangga ku neraka pinarakaeun ka ade bangga ku naon ku pinarakaeun naudzubillah min dalik ya geus ditutup ku Gusti Allah mata hatina teka tempo kehidupan isukan setelah matinya awas
Cilaka yang sieun jadi bangke lelumpangannya bagi lelumpangan ongko hirup ongko bisa ngagaya bisa make sido bisa make naon segala rupa pelembab segala rupa make sesengitan segala rupa ai sing horeng dengan bau jeronanya malaikat nyingrai sieunun lain sieunun embung ngadeukeutan malaikat rahmat aya malaikat nu ngaladenan urang sebenarnya malaikat nu selalu ngaladenan urang aya eta geus kumaha kitu teh geus mungeun geus kumaha dah goblok kitu tanya si jelema teh kayaknya tapi kumaha di tugas ti Gusti Allah kudu diladenan ada sing ingat urang teh moal hirup sainangna urang teh bakal mau setelah mati bakal dihudangkeun deui bakal dipinta pertanggungjawaban dipake naon hirup baheula kitu nya dipake naon hirup baheula panon dikana naon kenceli dipake ngupingkeun naon leungeun dipake nyebak naon kabeh bakal aya pertanyaan kami micen babala di madosa tapi rasa keprul gitu tanyana sekar bakal aya pertanyaan anaknya hati-hati kade lamun mung berat isukan kumage tuh hisaban di akhir daerah tuh kade hati-hati buki silakan buki kadinya orang mah buki kene dan naon ngabako kadinya habak gitu tanya can ngebul man ketika di tempat-tempat khusus tempat-tempat ibadah madrasah tempat ngadras masjid tempat sujud tempat sholat kade hati-hati kudu jagaan pisan jagaan ya tuh itunya neng lalaki sarua ujang balalager sing beuki balalager sing beuki palalintang sing naon tanya beuki bisa takwa ka Gusti Allah jagaan paraman jauhan paraman sing getol laksanakeun kewajiban kaupat ayeuna ye wa indam maharimihima ari oratna awewe merdeka jeung amat nu merdeka atau amat nu merdeka nya cara awe ayeuna nya amat ayeuna mah lain pembantu merdeka nu ayeuna nya geus wa indam maharimihima di deukeutan pirang-pirang mah ramna lalaki mahramna bapakna adek lalakina lanceuk lalakina mamangna uak lalakina akina tawan nisa'i atawa di deukeutan pirang-pirang awewe deui ma bayinas surati warukbati auratna ukur antara bujal jeung tuur jadi parawannya awewe perawan dihareupeun bapakna jeung orang teh antara buja jeung naon jeung tuur jadi teu dosa beureunya katempo dadana ku bapana atau katempo ku lanceukna nya ka ade ulahnya tempo ku lanceukna atau ku adina teu antara buja jeung naon jeung tuur hareupeun mahram hareupeun naon hareupeun mahram teu antara buja jeung tuur wanisai nya kitu deui papada awewe hareupeun awe deui sarua antara buja jeung tuur tapi teh goirol kafirati salianti awewe kafir fil hurrati khosotan jang khusus awewe nu merdeka wungkul ketika awewe merdeka payunan awewe kafir awewe naon tah awewe kafir awewe merdeka hareupeun awewe kafir tama lain seantara buja jeung naon jeung tuur tapi kumaha tu fama amma bin nisbati lin nisa'il kafirah anapun oratna awe merdeka dinisbatkeun ka pirang-pirang awe anu kafir hareupeun awe
kafir. Awe muslimahnya merdeka muslimah dihareupeun awe kafirah kumaha oratna fama adama ya bedu indal mihnah nyata dosanan oratna teh perkara anu ngalianan kana perkara anu dohir ketika ngaladen atau ketika katungkul ku nyumponan pangabutu ketika ngahidmat si awewe biasana keur ngahidmat sok make naon tara dikutang-kutang acan namanya nya make baju biasa make daster atau kumanya di luhur semed katutupan tas semed naon kelekna katutupan kahandapna ukur semed setengah bitisnya tah dinisbatkeun ka awewe kafirnya sakitu nona oratna seperti gitu tuh itunya wan nisai wa amal amatu fa qadam anala auratain anapun ari amat mah berarti tak bisa diringkeskeun awe nu merdeka mah boga opat orat opat orat nanya opat hiji nu merdeka ya hiji keur salat kumaha sakabeh badan kecuali rarai jeung dampal panangan dua dhuhron wabat nan tonggongna jeung beteungna tas ya lain oratnya keur salat lain orat jang istri tah ngan bisi nyingsat teh nya sok ditutupan lidahnya mukena hiji tanya aya mendekate keur salat kadua hareupeun lalaki dengan sakumaha sakabeh badan eta sakabeh badan tu aya nu dikecualikeun bahkan naon bita cenah keuretan kukuna ogenan haram ditempo ku laki dengan dua katilu yang nu merdeka hareupeun mahram na jeung hareupeun awewe muslimah nyaeta sakumaha ma baina surrati war rukbati antara buja jeung tuul. Jadi awewe merdeka parawan hareupeun bapana oratna sakumaha antara buja jeung tuul. Salian teh eta teu naon-naon ditempo ku usahana ku bapana ku adi lanceukna adi lanceuk lalakina nya adi ka lalaki lanceuk lalaki atau ku mamangna atau ku uwa lalakina kita mahramna kanya mahramna kaopat jeung awewe merdeka teh naon hareupeun awewe kafir sakumaha oratna nyaeta saukuraneun salianti perkara anu sok ditutupan ketika ngaladen ketika ngahidmat tadi teh misalkan keur nyumpunan pangabutu keur gegero keur naon sok naon bahkan sok ditiung si eta mah banyak ditiung tapi rada tarukik moezan gegero kenyesan rada nyingsat saluhureun bitisna katempo naonna kelekna bahkan hampir katempo lek mong teh nya ajang hareupeun kafirnya sakitu aratna ajang amat kur aya 2 amat kur aya 2 nyaeta ajang amat lamun keur salat mancena keur salat saukuran kumaha antara buja jeung tuur saduanya keur salat keur hareupeun mahram lalaki mahramna antara buja jeung tuur ngan lamun hareupeun lalaki deungeun sarua sakabeh naon sakabeh badan tambiun memang tambiun ani taji pangeling-eling umat muslimin muslimat dararudang ngajina udang oh tengkat mang sineng awan usaya neng lepe sing oreng ngowehnya mana nyaram nyegah sa Rafi Imam Rafi an-nadro kana ningali la parjis sogiroti kana parjina awewe leutik keneh
Imam Rafi ngalarang ulah nempo gabobogaan awewe leutik bahwa nempo bobogaan sa budak awewe leutik kan berarti kene teu meunang haram sawat Imam Rafi. Wa qata Qadi Husain tapi Syekh Qadi Husain mah mesti meunang nempo kana parjis sogiro bobogaan budak leutik nu awewe meunang nempo ditempo ngan sogirohna allati la tustaha anu can dipikahayang eta anu can dipikayang teh kumaha pikeun can aya rasa bogoh can aya rasa resep oroken yang berarti nya teh saos Qadi Husain mah teu naon-naon nempo bobogaan awewe budak nu orok keneh. Nah kitu deui sogir aidon nu lalaki oge teu naon-naon lamun can dipikahay hayang izin apena nya Goto al-Maruzi bil jawaji bis sogir khosotan Syekh Maruzi jang lalaki wungkul nempon bobogaan lalaki wungkul nu leutik keneh khosotan nu awewe mah teu meunang tetep teu meunang. Wa ibatu dalika tabqa ila bulughi sinni tamyiz meunangna ningali teh nepi ka ira nepi na tahunan hidang nepi ka eta budak nepi ka umur geus hidang eta geus hidang masirhu besu yumkinu sitra uratianin nas ari jadi nama wa masiru ari jadina itu tamyiz besu yumkinu sakira-kira nganggeun ka itu si sogir nah situ auratihi nutupan auratna sogir anin nasi jauh ti manusia Parun itu ji cabang tajibu wajib nana salatu salat ala manit tasofa biha di sifatis siti wajib salat kajama anu disipatan kasipatan ku genep sifat hiji islamun walau fi mamadho kamurtadin lamun jama Islam sanajan Islamna mamadho dina waktu nu geus kalewat jadi Islam teh geus lewat naudzubillah nya Islamna geus lewat jadi pernah Islam ayeuna lain Islam cara murtad eta kawajiban kudu salat kade berarti nanti si murtad kudu naon kudu salat atuh lamun si murtad teh salat ditambah dosanya tambah naon tambah dosa musyrik tuli tambah teu salat tambah naon tambah dosa ngan lamun salat si murtad salat teu sah kudu naon lah kudu syahadat lah kitanya. Fala tajibu ala kafir asliya al qada ida aslam tu wajib kafir asli ngodoan salat ketika asup Islam. Aya kafir asli masuk Islam ta umur nu teu salat dina sajero kekafiran teu kudu diqodoan salatna. Ida aslam balayan kitu balik teu jadi lamun ngodoannya aya mualaf ngodoan salat nu geus kalewat dina zaman kafir teu jadi kodona ge. Amma murtadu anapun aji murtad fayajibu alaihi kodo jang murtad wajib ngodoan ta zamanal junun sehingga dina zaman gelo misalkeun aya jama murtad geus sajero murtad teh gelo nya murtadna sabaraha poe saminggu dina sajero saminggu teh gelo 5 poe ta sanajan dina jeroun gelo tetep kudu dikodoan ketika asup Islam deui lakin emandang duna zamanil haid teu zaman haid mah wan nifas zaman nifas misalkan aya istri murtad kesajaron murtad teu salat nya teu salat teu sah di salat lagi nya teu salat kebenaran di jaron murtad teh sajaron murtad teh palangan tah 2 poin misalkan palangan tah sajaron palangan mah salat nu sajaron palangan mah teu kudu dikodoan teu atas nifas teu kudu dikodoan. Hiji tanya wajib salatnya ka jama nu Islam. 2 bulugun bis sinni au bil ihtilam au bil haid baleg ku umur sabaraha poe sabaraha tahun 15 tahun atawa ku ngimpi tah kaluar ngarasa bijil mani sanajan tetulus naonna kaluarna misalkeun ngalamun ngahulang ned asaik bijil mani ieu mah
gitu nya atau diusapan diloconya ned geus biji dicerak kitu nya tetulus bijina eta jadi ciri baleg jan tetulus keluar karena atau kupalangan balik kupalangan 8 tahunnya 8 tahun ngimpi jima keluar cai manis 8 tahun wajib ta salat mangka eta fala yajibul qadau ala sabiyyi jamma badal bulug teu wajib jang budak leutik ngodoan salat sanggeus balegnya ketika misalkan keur leutik henteu salat heg baleg teu wajib dikodoan anu teu naon tah anu teu salat ngan lakin yundabu lahu ida balago kodo lakin yundabu lahu ida balago kodo 4 tahu zaman tamyiz ngan sunat tungkul kieu nya manggana misalkeun manggana can balegnya misalkeun gana teh misal bertahun ulah gana geus kolot gana namanya aya budak hidengna 7 tahun hidengna 7 tahun 8 tahun 8 tahun 10 tahun bucat misalkannya baleg berarti nata baleg tadina sajero sabaraha tahun 7 tahun kana 10 tahun sabaraha tahun 3 tahun pernah tinggalin sholat 7 poe misalkannya pernah tinggalin sholat 7 poe dina zaman hideng teu sholat salila 7 poe misalkan ta sunat ketika geus baleg eta anu naon nu 7 poe teu sholat kudu dikodoan hukumna naon sunat dikodoan sholatna kitu nya sunat dikodoan sholatna duma patod zamanatan ila bulugi duna ma qablau paino yarum anapun memeh hideng mah teu nya memeh hideng mah teu naon teu kudu dikodoan paino yarum balik tah haram ngodoan salat anu samemeh hideng walayan nakidu teu jadi bakal salatna terjadi dua tanya balik wajib salat teh ku sabab balik katilu aklun boga akal akana cager sehat atuh teu wajib ngodoan ka jalma anu gelo lamun geus cager ya jalma sok sulang seling gelo nya sakapeung edan sakapeung eling ketika gelo menang 2 poe heg cager tanu salila 2 poe gelo teh salat eta teu kudu dikodoan da ilang akalna ilang naonna ilang akalna ieu mun mung salat nya eta gelo teh nya teu apa kok ilang murtad kecuali tadi naon murtad teh nya sanajan gelo nu murtad mah tetep kudu dikodoan lamun male anu sakalor teh kudu dikodoan ila ida ta'addabi kecuali lamun ngajaja sakalorna ngajaja weureuna ngajaja nepi ka teu inget sapoe sapeting teu udang-udang misalkeun nya eta kudu dikodoan eta mah ngajaja mah nya teu wajib alimainaidin wajib kodo tapi sunat tungkul lamun teu ngahaja mah sunat lamun teu ngahaja misalkeun aya jelema teu ngahaja boga penyakit duka kunon ujuk-ujuk bae nya puyang dieu teu inget di alam teu nya tah teu inget teh jadi teu eling ditanya teu nyambung atau bakal ngabobatang cicing teu naon teu usik-usiknya teu leungit akalna misalkeun tah eta teu kudu dikodoan sunat tungkul katilu kaopat ceu lepeh ceu da ka kuping kana ceuli dewek ceu sieun ceu ngobrol bae salamatuha sataisam iwa basor salamet panca indra 2 ceuli jeung panona ceuli na bisa ngadenge panona bisa ningali wajib salat wajib salat tuh pala tajibu salat alaman khuliqu asma wa ama atuh lamun jelema tercipta begitu lahir teh naudzubillah nya begitu lahir teh eueuh panonan celian atau aya nama panon jeung celi ayangan teu aktif duanana panon teu bisa nempo celi teu bisa naon teu bisa ngadenge tajang manu kitu teu kudu salat teu naon ta teu kudu salat di pepatahan kumaha nya mani geura salat teu kadenge nya teu kadenge kumaha cenah dicontohan teu katempoan teh naon da
teu nempo nempo teh nya teu nempo teh. Lamun terlahirna lolong nya naon nya tuli nya buta nya tuli teu nya buta nya tuli cenah geuning aya naon teh non alana teh naon geuning anu bisa jadi imamnya nu jelema nu tuli jelema non anu lolong bisa jadi imam ngan teu bisa jadi makmum. Bener gambaran kumaha kok bisa salat tinggal apal ti mana meureun tulina naonna ngadadaknya anyar-anyaran lolongna anyar-anyaran naonna di teu ngadengena anyaran tadina mah bisa nempo pinter ngajina culina jekasnya pinter ngajina nyaho babagan salat tah salat teh kudu kieu tah misalkeun boga panyakit atau kacoloka atau kakumaha tapi kita bisa nempo teu bisa ngadenge teh eta bisa jadikeun imam ngan teu bisa jadi makmum da moal bisanya. Jadi menturkeun batur kumaha panon teu bisa nempo ceuri teu bisa naon teu bisa ngadenge. Ya, lamun terlahirna teu ngadenge teu ningali eta mah teu wajib salat. Teu wajib salat. Teu. Eta kumaha anu teu ngadenge nya? Nyaho waktuna. Hese deui nya. Aya jelema tadina mah biasa ngadenge. Nah, bisa nempo, bisa ngadenge. Misalkan gering tapi karena teu nempo teu ngadenge. Nganyahokeun waktu salatna kumaha moal nyaho nya moal nyaho katanya kumaha sanajan anyar-anyaran naonna teu nyaho di bejaan ku Badung teu kadenge nya ditakokokona haleupun cerina teh naon teu kadenge nya di bejaan kudu salatnya paling ke dituyun baru aku batur teh banyak ka WC nya dituyun ka WC nya ditanaon ditanya ka cai wudu monya wudu hek dinaon digerak-gerakeun awakna sok ayeuna salat salat naon lu ngapinget-ingetna teh kumaha da poekna teh katompo duka lohor duka asar duka maghrib duka isya subuhnya teh apa jadi hese oge nya kitu tah atuh masyaallah berarti bunga pisannya urang dibere ceuli jeung naon jeung panon cekasnya kade-kade gunakeun sing sabagus-bagusna aduh ulah dipake nempo anu teh naon Ta'ala. Walau natikon sanajan bisa ngomong teu wajib kodo atuh lamun cager teh misalkeun terlahirna mah teu nempo teu ningali teu nempo teu ngadenge nah geus gede teh jadi bisa nempo teu kudu dikodoan opat kalima bulu gudawa ayana datang pangondang suara pangajak salat ayana datang hukum Islam kumaha lamun teu datang ka manehna hukum Islam teu sampai kitu tanya ajakan Kanjeng Rasul teh ka anjeunna teh eta mah teu kudu naon teu kudu salat teu wajib gambaran di mana bener di leuweung nya jauhnya leuweung jauh teu ka mana-mana teu asup HP teu asup naon tapi aya geus hese namanya pasti naon pasti kasusul bae dakwah pasti tapi bae ayeuna mah talak lamun Islam apa neng kadang neng da ganggu kana ceuli dewek jelema anu misalkeun tarsan urang leuweungnya urang leuweung pokona mah teu kasabak ajakan asup Islam ajakan salat misalkeun tarsan masuk kampung nya diajakan asup Islam kumaha tah kudu kodoan baheula zaman naon teh salat teu kudu dikodoan da teu ka naon tenepi dakwahnya tenepi dakwah kagenap terakhir nikoun minal haidi wan nipas bersih tinaya jeung nipas wajib salatnya atuh teu wajib ka zaman nu palangan jeung anu nipas ngodoan salat ketika zaman haid jeung zaman nipas heg saat palanganana saat haidna saat nipasna teu kudu dikodoan walau fi riddatin sanajan aya dina jeremur teu kudu bal walayun da balik teu disunahkeun acannya teu disunahkeun acan
Wa idza zalat lil mawani madhkura lamun leungit nu genep penghalang nu genep nu ceritakeun teh heg wa qad baqiya min waqti salat ma yasau qadu takbiratin qadu takbiratin ta'arrumin lazimathum tilka shalah wa kada salatul lati qablain salati jamiha. Ya lamun nu genep mang tadi teh henteu Islamnya Islam berarti henteu naon henteu Islam lain Islam tuluy nanti kaduana teh balegnya berarti lain can baleg terus nanti boga ka berarti gelo kaopatna ceulina teu nempo ceuli teu ngadenge panon tenempo kalima nami teh kalimat teh henteu kadatangan pangajak dakwahnya Islam kagenepna keur palangan keur naon keur nipas misalkeun naon cokot misalkeun hidieu akal anu akalan nya anu akal misalkeun jelema gelo edan eling teh jaga pengedan saga pas cager aya sesa misalkeun lohor teh jam sabaraha ayeuna mang jam 11:30 misalnya 11:30 leuwih setiknya 11:30 nya 11:30 begitu cager teh aya sesa mahi satakbiratul ihramun wong ku jang salat lohor teh asalna sabaraha asalna jam 3 misalnya asar jam 3 kana jam 3 teh aya sesa waktu mahi satakbiratul ihramun wong ku salat naon salat lohor maka eta salat lohor kudu dikodoan. Lamun cager eta jelema tina gelona heg sesa waktuna teh aya satakbiratul ihramun salat nu eta maka eta salat eta kudu dikodoan. Jeung salat bahkan salat samemehna lamun bisa dijama berarti ayeuna mun asar lamun asar maghrib jam sabaraha maghrib jam 6:04 misalkan aya jelema gelo cager erek tereh maghrib sakedeung deui ka maghrib cager berarti eta salat asar misalna jan ukur sasa waktuna mahi satakbiratul ihramun asar wong kunya teh 3 menit acaranya Allahu akbar 2 detiknya 2 detik di ke maghrib cager berarti eta salat asar kudu dikodoan bahkan lain asar wungku nu kudu dikodoan teh jeung lohorna sabab eta lohor sah dijama pantes dijama jeung asar kitu nya di jeung lohorna kodoan lamun misalkeun leungit kegeloannya datang akal nya kitu deui leungit kakapiran datang Islam misalkeun aya jelema suruntul datang ke masjid memeh maghrib cenah urang yang sadat cenah geus kasup Islam sok buat langsung kita kene asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sakedeung ngarenghapna setengah menit turung-tung we naon maghrib berarti ta eta asar kudu dikodoan bakal lain asar lungku tapi jeung naonna jeung lohorna gitu. Nah gitu deh nu saat palangan teh yang paling ilahar mah dia saat naon saat palangan lamun saat palangan dikodekan aya ti jam 1:30 teh nya can aya kene dikodekan panasaran dikodeknya jam 6 kurang kitu tanya sabaraha 20 menitnya dikodek geuning saat eta mah yeuh mata kaburu eta salat asar ku dikodoan lain jeung asar nangku tapi jeung lohorna lain asar nangku tapi jeung lohorna gitu tuh kade babednya babed babalangan kudu naon kudu apal terus eta tah parun kahiji tinggal parun akhor wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi infa'na bima 'allamtana. Alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabati lana tiri. Tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin. Antal sukona wasi'a wa antal sukona amana bi tawassul. Abdi tawassul ku pemurukan. Rizkian kejembaraan keamanan.